Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Siti Julaiha ti kelas 12 IPS 3. Di dieu abdi bade maca sajak anu judulna Jante Arkidam karangan Aji Prosidi. Jante Arkidam karya Aji Prosidi. Panon beureum sikisaga, leungeunna seukeut lalancip gobang. Niplasan badan palepah gedang, Arkidam, Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan, Arkidam, Jante Arkidam. Ti peuting angkep kumendung, Jante raja alam petan. Matek aji panarawangan, manjing kaliang sosoronting sinar. Jaruji besi pagade, milih kuramona. Ti peuting ngadalinding wangi, Jante raja ti paliuban. Ngagak-gak seuri ngibingan ronggeng. Mantri polisi ngalieu ka dieu, bantingkeun kartu, bantingkeun dadu. Wadana ulah nundutan di dinya, urang ngibing jeung kula, Jante Arkidam. Silih tetep wadana jeung mantri polisi. Jante Arkidam ngabongkar pak gede peuting tadi. Ayeuna makalangan dinu tayuban. Nya kula Jante Arkidam. Sing saha nu wani maju rek ditegas-tigas. Leungeunna kula lalancip pedang. Ngahep-hep sapalaljoan. Neuteup ka Jante nu matana ngembang wera. Kunaon neuteup ka kula? Teruskeun ngibing, peuting nyerelek beak. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan. Jante masih ngibing nyolempang salendang. Nguyup arak sloki ka 8 likur. Waktu beurang datang, Jante ngagoler, diburu ku mantri polisi. Jante Arkidam nusa kambangan. Ngagisik hayang sidik, Jante mencerong mantri polisi. Ki mantri, tindakan andika lelewabika. Ngabokong jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeunna 2. Sorot matana ngentab saneungan. Samemeh beak poe kahiji, Jante minggat nitih cahya kaluar ti panjara. Samemeh cuntuk peuting kahiji, mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan. Saha nu jago nungtut bela, datang mun kaula nyaring. Mung sakitu nu tiasa ku abdi didugikeun, kirang langkungna neuk dadi hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.